Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna orang neraskeun hanca dongeng Indung Jadi Maru bagian kagenap. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak S. Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Atuh urang tuluykeun caritaan dewek tadi teh. Tadi ku dewek dicaritakeun 3 alasan pangna dewek luas nyerahkeun. Tateh euy di sanyana barang dewek tas kawin ka Yayum. Dina hiji peuting dewek sajen rasa lantaran pamajikan utah-utahan kawas anu nyiram. Najan dewek can ngarasa nyaho jeung boga anak. Hate timbul cangcaya sabab ngilikan beteungna barareda jeung bareukah deui nya dewek bebeja ka pamajikan moal waka sapatemon mun can 3 bulan laki rabi tah ieu syarat teh ditarima ku pamajikan sanggeus 3 bulan tas kawin beki katembong pisan yen pamajikan dewek keur ngandung nya ku dewek ditanya sarta manehna ngaku yen nya keur kakandungan. Cek somantri bari ngaharuk alum. Aduh, eta si laing euy mani bisa kuat tahan kitu. Damun dewek mah wah boa kumaha euy. Mun geus saranjang sagulung sagalang. Sumpahna ge ka pangeran euy, dewek mah teu ganggu, teu noel-noel acan ka Yayum teh. Tapi najan kitu, dewek masih keneh bisa megeg ka keheul lantaran karunya ka pamajikan. Sedang mitoha awewe kekeh ngewaon pisan ka dewek teh malah apa nyebutna oge si curaling. Jadi si laing teh teu milu nyelian-nyelian acan atuh ari kitu mah nya ceuk ahdi barinya kakak seri jeung nepak kana tonggongna somantri. Tah peta dewek kitu teh bisa jadi henteu. Bisa jadi henteu dibenerkeun ku Yayu mah. Tapi maksud dewek teh sangkan budak anu dikandung keneh teh ulah kacampuran ku dewek sangkan kahareupna eta budak puguh ngaku ka saha bapana sedang saha-sahana bapa eta budak Yayum teu bisa nyebutkeun nu boga dosana anu mata ku jalan diserahkeun ku dewek bakal kanyahoan nu boga gawena. Jadi mun geus kanyahoan saha-sahana anu boga gawe kana eta dosa dewek boga kayakinan pasti indungna Yayum anu kekeh nuding dewek curaling bakal kacing cirihi. Tah dewek di dieu hartina mersihkeun diri atuh budak teh puguh ngaku bapana kanu sanyana sedang Yayum pasti bakal balaka ka kolotna saha-sahana nu boga dosa. Jadi ku sabab kitu kabeh katulungan ceuk somantri. Oh jadi kitu nya lalakon si laing teh euy. Bener euy dewek rumasa eleh ku si laing lantaran pikiran dewek henteu nepi ka dinya. Malah teu nyangka ari si laing teu noel-noel acan mah komo make teu milu nyampuran. Da sangkaan teh si laing jelema teu tanggung jawab ka pamajikan. Ari ayeuna pangna si laing tadi nyebut-nyebut ingat bae ka Yayum kumaha tah euy. Nya dewek teh jelema oge Yayum jelema deui. Tadi ku dewek disebutkeun yen kacinta dewek ka Yayum lain cinta palsu. Ngan pangna nepi ka diserahkeun teh supaya aya dina kaberesan sarerea. Tapi tetep dewek mah kalah kumaha ge masih keneh ingat kana kacintaan manehna ka dewek. Sabab dewek ge boga rasa yen kacinta Yayum ka dewek lain cinta populasan. Tapi memang bener bijil tina hate nuranina anu suci. Beda deui jeung kanu boga dosana ceuk somantri ngarandag nyaritana kawas nu asa-asa. Ke lanan euy man nah si laing geus nyaho saha nu boga dosana nurutkeun surat-surat anu katarima ku dewek ti indungna anu boga dosana teh cenah paganda bapa terena Yuyum. Malah kulantaran kitu pisan Nyi Raden Juminah ka dewek minta dihampura dosa lantaran geus nyangka-nyangka ka dewek jelema curaling. Tah ti dieu euy dewek bisa bersihna diri teh. Ari pangna indungna nyaho kumaha cenah euy man nurutkeun surat ti indungna mah jeung kitu deui surati Yayum ka dewek yen Yayum anu balaka ka indungna
cenah bapak budak teh bapak terena teh Raden Gandarana malah deui nurutkeun surati Yayum anu pangpandeurina salian ti minta dihampura dosa ka dewek ceuk manehna keneh moal poho kana jasa dewek anu geus ngeleungitkeun omong batur. Jadi keur umum mah eta budak teh anak si laing atuh meureun nya. Bisa jadi ari mimitina mah kitu anggapanana, tapi ari geus kanyahoan yen lain dewek anu boga dosana henteu kitu pandanganana balarea oge. Komo ayeuna Yayum teh terus ngahiji jeung Raden Gandarana urut bapak terena teh. Nepi ka kitu nanya euy eta moral ceuk ahdi bari gogodag. Ari indungna Yayum kumaha ayeuna teh euy man. Basa dewek ka Bandung teh dewek ngahaja ngaliwat ka hareupeun imahna nya tepung jeung Mang Sapri tukang bubur hayam teh. Tah nurutkeun katerangan Mang Sapri mah indungna teh kungsi owah sagala sarta sanggeus diserahkeun deui ku Raden Gandarana. Terus Yayum ngahiji jeung urut bapak terena nyaeta Paganda. Somantri nyaritana ngahuleng lusras loba kaingat. Bo jadi kitu nya lalakonna teh karunya teuing euy ku ibu Juminah nepi ka dipake maru ku anak. Pohara ari kitu mah euy man. Percaya deui dewek oge ayeuna mah kasih laing teh. Jeung deui euy kurang-kurang nangigelanana hirup di dunya mata kawalahan mun ngumbar kasarakahan mah. Sedang ari ukuran jelema hade teh lain ku kabengharan, lain ku kapinteran, jeung lain ku luhur pangkatna. Sabab kabengharan jeung luhurna pangkat bisa dipake nyumputkeun dosa. Kitu deui nu pinter bisa ngarugar rigel ngabobodo nu bodo. Tah kusabab kitu kabengharan, kapinteran jeung luhurna pangkat henteu ngandung harti luhurna budi gedena moral euy. Tapi lamun henteu boga dasar agama mah susah ngepeskeun anak nafsu sarakah teh ceuk ahdi bari unggut-unggutan. Somantri ngadenge carita ahdi sobatna teh ngan ngahulang bae teh nyarita sakemek-kemek acan kawas anu jauh panindeunganana. Rusras pikiranana kumalayang ka jaman ka tukang-tukang kasawang ngalangkang. Tah euy man, muga-muga we ku urang atawa ku turunan urang jaga ulah nepi ka kasorang anu sarupa kitu teh. Ari selaing iraha rek ka Bandung deui euy. Mun pareng mah euy sugan pageto di ahad dewek rek ka Bandung rek nyelang heula ngalongok indung mumpung aya keneh di kieuna. Dewek hayang mulang tarima sasiereun sabeunyereun mah. Da ari geus eueuh mah moal boa tinggal nyerina teu bisa mulang tarima ka kolot walon Somantri. Syukur we da dewek oge rek ka Bandung urang barang we pageto mah atuh. Poe Ahad harita teh Somantri jeung Ahdi geus aranya ceuleuh tarumpak kareta api di Jakarta rek mulang ka Bandung. Tama cenah ieu pamiarsa dongeng anu judulna Indung Jadi Maru. Aya terasna deui pamiarsa ieu teh kumargi painten kalebat kana dongeng trilogi cenah jadi 3 judul. Terasna tina buku atanapi tina dongeng Indung Jadi Maru teh nyaeta Kasihku ku Indung. Mudah-mudahan atuh wengi enjing ku kisuna tiasa dipedar eta dongeng. Sakitu pamiarsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.